Aduh, pati lalaki. Pantes kasangakeun. Lain bulan ieu waktu
di karaosnya. Oh. Di jam 8, ayeuna teh jam 10. Aduh, Anu teh karaos teh. Teu. urang godeng kal jadi gede. Sancana urang amit mundur. Ieu teh aya WA di Paku Cipicung. Mohon. Paku Cipicung mah balada atuh. Ya Padio. Mohon. Iya. Padio banyak balada. Padio. Nuhun Padio. Nuhun hatur nuhun parantos ka SMS Kang Ujang damang. Alhamdulillah Padio, alhamdulillah. Abi nuju salam hormat Pak Kuy. Sareng deui teh hilap ka Om Leo. Om Leo ieu di Cipanteneun. Atur nuhun dijemungi Om Leo. Kang Odang oge Kang Odang nuhun dijemungi. Kang Eko Namor. Ya, dan nuhun ka sadayana. Tah atuh urang teh sebenarnya urang amit mundur wae. Sada acana amit mundur ieu mah peryogi ka uningan. Pilih ka para pemain calung anu resep anu hoyong ngintonkeun di SMTV nu eces pisan. Mangga sumping wae ka SMTV atanapi ka Kang Ujang Amor selaku koordinator SMTV. Atur nuhun tak kitu nya. Pan urang teh aya festival calung, Pasanggiri calung. Di SMTV. Daftarnya siap. Siap. Urang nuhun SPBS Kabupaten Sumedang bade ngayakeun Pasanggiri Sinden Muda, Juru Kawih Muda. Awak keneh 18 tahun. Geus ke nonton tanggal genapnya ya di kadarna. Insyaallah. Rupina sakitu bae atur nuhun, atur punten. Pilih aya kelepatan atau takonna pake trok lalaguan nasiru. Ngapunten kasut. Guyonan kirang lucu hatur punten kitu nyanyi-nyanyi. Rupina sakitu bae atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nikmat dunia. Waktu patu keur carita mere janji jeung subaya nu pinuh ku kaendahan euy asih nu duaan umbar lamunan aya kirup samuyunan teu sangka nikmat durian kesangka bisa pegang orang nyun di Palembang ngan ukur mata tibelang tetaingan ku harian asik kuningan nu dibingkeun ayeuna geuning langitan orang pentungan boga Betiah harita rasa kuring jeung manehna waktu patu keur carita beungeut asih jeung subaya nu pinuh ku